Ada pantun buat santriwati, daun salam, daun salak, daun papaya. Anu ngajawab salam kompak, mudah-mudahan boga salaki orang kaya. Matre bae. Ada pantun buat santriawan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantan sudah ke penghulu, kalian masih sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man fihi uswatun hasanah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri, amin amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal ya Rabbi bil Mustafa. Aya barang bu balik waghfir lana ya wasi'al aminan ya Allah nu maha suci, amin. Minta duit sapeti, kencang baik kan, jeung nyenangkeun anak istri, sesana jeung ongkos haji. Ya Rabbi bil mus balir maqam waghfir lana ya wasi'al aminan deui ya Allah nu maha kawasa. Minta duit sameja jeung tulung kata tangga, sesana meuli inopah. Ya Rabbi bil balir maqam waghfir lana ya wasi'al aminan ditambahkan cembu ya Allah nu maha agung. Minta duit sakarung supaya bisa tutulung, sesana jeung modal nyandung. Ulun ibu-ibu rek amin terjadi. Nampak duit. Hari ngomong nyandung belaju be sensitif. Tenang bae nu nangtung dihareupeun nu dihareupeun geus janji ka pamajikan mah.
Cepula tenang beneng sanajan kakak ceramah kadi moal kagoda kunini ampun para lun anu kasuhun ti para guru ti para sepuh anu pinuh ku pangawaruh hampura anu ditedak ti sadayana para alim ulama anu jembar ku pangabisa bibit widi ti sadayana para kiai anu para niti ku pangarti ku kituna salam kehormatan kabanggaan anu sagung-agungna anu saluas-luasna kasadayana para kasepuhan para kiai tokoh dan pemuka agama wabil khusus guru urang sadayana pengasuh pondok pesantren Subulus Salam parah mah kamar mulai di pagodongan bagus salam mudah-mudahan sakeluarga si tambi kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan di pesantren langgeng ila yaumil kiamah santrina bertambah anu aya sing bertah dipasihan ilmu manfaat barokah amin ya robbal para kiai-kiai anu sanesna anu hapunten tetiasa disebat nabi hiji-hijina insyaallah pengurangan karena rasa hormat sareng takdim abdi kasadayana doakeun ku kabehan mudah-mudahan para kiai para ustaz sing diparanjangkeun umurna amin dipasihan sehat wal afiat anu sampurna dijembarkeun milik sinarang rizkina amin disoleh-solehahkeun katurunanana ditoel hatena supaya tetap sabar nungtun urang kana jalan agama supaya urang kabehan salamet di dunia salamet di akhiratna amin ya robbal kunaon kiai ustad kudu didoakeun panjang umur sabab hararese gantina bener tebu camat malamun maut gantina mantri bah lurah maut gantina loba tapi lamun kiai maut 10 tahun 15 tahun can buku aya gantina bener apa bener karena kiai lahir bukan dari fakultas kiai lahirna di pondok pasang barijeng hese eta ngaji hese tebi hese babarian kene belajar bahasa Inggris tinggal manggil bae guru privat belajar 2 tahun yakin bisa bahasa Inggris mah gampang good night selamat malam good morning selamat pagi bujubar selamat ngocair nu hese mah bahasa Arab bener apa bener hayang kabaca kitab beta sulit dimulai ngaji amil jurumiyah matan bina nasrib nyelal sampai kangelel hese bener apa bener tapi yakin pula yakin santri di dieu mah para rinter bahasa Arabna amin amin bisi emak terpercaya tanya santri mang santri ngisang naon bahasa Arabna cek santri ngisang bahasa Arabna ala antayina mudah-mudahan kiai paranjang umur ya robbal aparat pejabat pemerintah setempat anu sami ku abdi dipihormat ibu-ibu bapak-bapak pamuda-pamudi santriwan santriwati para murang kali sadayana anu parantos hempak merbayak sadina ieu tempat anu sangat mulia Allah taala mudah-mudahan kumpulna urang ngajadikeun sabab Allah ngocorkeun rahmat ka urang sadayana amin lengkah suku urang kepat leungeun urang ngajadi kiparat tina sakabeh dosa-dosa urang amin ya robbal lanjut sampai jam baraha jam 3 biasa di dieu ngadiran kiai sabaraha jam teh
2 jam, Pak. 3 jam. Sabaraha kiai nu geus paeh di dieu. Samemeh urang cacahan hampura ieu operator sound system ulah make aya ehwan ya. Ulah make dihabiskeun bae ehwana terus dihabiskeun ehwana tah jelas teu Bu. Nuhun tukang son, mudah-mudahan tukang son panjang umur. Amin. Engke urang manggeus paraes tinggal manehna besok. Mudah-mudahan tukang son asup ka surga. Amin. Jeung salon-salona. Tari Juno ngomong jelas. Lamun make ho masuk goreng ujung nama. Hanya kamu yang aku cintai, tai. Gara-gara eho etanya. Komo lamun ngomong kieu ya, kalau Anda sakit kepala minum parame. Dina background ieu aya tema tekudu uah nu penting kenging syafaat jeung barokah. Wow, amazing ya. Tekudu uah nu penting menang syafaat jeung barokah. Bener Bu. Karena urang mah butuh jasa karena syafaat Nabi. Bener Bu? Mun urang ngomong-ngomong hayang ka surga, boga modal ibadah, kalau bukan karena syafaat Nabi, jajauheun mah. Urang mah maaf hayang ka surga boga modal salat lah. Salat urang mah awak doang anu salat hatena mah gentayangan. Bener apa bener? Buktina marek salat asar leungit duit 10.000. Lah aing mending salat asar heula. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ka mana eta duitnya? Baladol dicopot salaki kitunya. Lakum dinukum waliyadin pantadi madina meja eta. Allahu Akbar rabbik billi nyamana pe minggu manu hajat limaan ya. Allahu Akbar at-tahiyatu dicopot ku anak kitunya. Assalamu alayka ka mana eta duitnya. Pas bala ieu ka panggih mah ya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Aing karak inget orang duit 10.000 teh orang mah dipake bayar hutang kasih sholihin. Eta kan salat model kitu jajauheun ngasupkeun kana surga lamun lain karena syafaat Kanjeng Nabi. Bener apa bener? Mudah-mudahan urang kabehan disafaatan amin ya robbal. Lanjut ya lanjut. Dina otakna pasti aya nu tanda tanya. Kunaon eta dina background aya merek Kisarut. Disangkana aing tukang ragaji. Kisarut eta lain lakop, lain julukan. Serut eta ngaran lembur kulak teh. Oh. Kampung Serut, Desa Pangawinan, Kecamatan Bandung Boboko, Kabupaten Serang. Jadi sok disebut Kisarut gara-gara ibu-ibu eta becina tanu cara mana ti Serut. Ari ngaran mah Samani, sedang sakitunya. Samani amat nih. Betul lah, jadi lurah Samani sedang bagus. Jadi guru Samani, jadi kiai Samani ngan bareng saya kamari gaya pamalingan kotok Samani. Geus ieu cacahan urang nu sederhana bae lah. Ieu wajahna wajah hayang dihibur ya. Penuh beban kabeh. Bener. Kanjeng Nabi diutus ku Gusti Allah ka tengah-tengah umat anu diteruskeun tugasna ku para kiai jeung para ustad geus dua bae jetilok diapalkeun. Ngajina ge barhobe asal bubar be poho kabeh nya. Komo itu malamun ngaji di majlis taklim, ustad mau coblak maca kitab, di luar mah metis jambu atau
Nu kahiji liislahil akidah, ngabeberes akidah. Kamari kurang corona 2 tahun setengah, bener tuh. Akidah diobok-obok, lomba kene jelema sieun kana corona daripada kana neraka, bener tuh mah. Buktina sumur pakai masker ari jubur acak-acakan. Jelema sararieun kana corona marake masker ngan alhamdulillah santri doang nu teu kagoda mah, bener apa bener? Santri mah nu make masker. Karena santri mah urang mamangnya boga dalil la taksiru kullu syai'in minal kainati bitabihi, kitu Bang ya. Ngerti teh tak? Hiji perkara teu bisa nyieun tapak damel ku watakna eta perkara. Corona teu bisa nyieun paeh, bener teh Mang? Kuman teu bisa nyieun muriang. Lamun kuman bisa nyieun muriang, nu edan daharna dina tempat sampah loba kumanan, tilok muriang. Tilok asup angin acan. Naon Mang Santri pernah neuleuh eta nu edan siring kerok jeung baturna. Urang manggeus teu nyaho kana corona, alhamdulillah temempan urang mah. Dahar ngampar tasa puluhan. Barang teu sadar diburi aya embe ceng. Ngegel daun cauna ditarik atuh kejo pamurasa. Wacak-acakan kana kusik sugan derek beres daharna. Santri mah pantang mundur dari dunia perdaharan. Dicongcongan be terus. Kuman kan makhluk Allah neng. Bisa jadi kumana diomongan ku Allah. Kuman dia mula asup karena beuteung santri. Santri maka kasih aing, tentara aing, penggali ilmu agama aing. Dia kuman mula asup karena beuteung santri. Alhamdulillah kuman teu daekeun asup karena beuteung santri. Ngan cek kuman teh muhun Gusti kula moal asup karena beuteung santri ngan kula rek nempel bae Gusti dina birit santri. Nempel dina biritna gugubrut bae. Tapi alhamdulillah santri mah kudu gugubrut mah. Santri tanpa gugubrut bagaikan langit tak berbintang. Hidup gugubrut hidup. Kudu gugubrut. Benar apa benar? Lanjut ya. Ieu akidah diobok-obok urang mah santri teu mempan, tapi masyarakat mah deuleu loba nu sieun ku corona. Bener apa bener? Omong ngadenge berita dina TV ribuan anu pararaeh ngadadak masyarakat sararieun paeh. Deuleu sarieun paeh daek salat daek ngaji mah ieu mangan sieunna doang. Laju loba nu paeh aya ta ibu-ibu nu ngomong kieu teh. Kula gagabah budak nu paeh poe Salasa masok loba nu nuturkeun cenah. Atuh dipikir-pikir mah kabeh ge loba nu nuturkeun nu paeh mah. Piraku nu paeh kakuburan mah pacul sorangan teh. Ieu mah jeung mula gagabah nu paeh poe Salasa mah loba nu nuturkeun. Begitu aya mayit lewat dibawa ka kuburan digotong lewat ka hareupeun imahna. Wah malangkeun cai. Bari ngomong teh jojong bae ulah saajak-ajakna. Saha nu ngajakan? Akidah dihade-hadekeun insya. Aya deui anak geus hararees jam 10 peuting. Tinggal pamajikan bejing salaki ngobrol. Geus kitu aya sawara diburi imah. Tuh langsung connect lah tawaranda. Kumacek pamajikan anak kak timpuk takut tak kunaon kitu neng kan anak urang leutik keneh kak piraku kula kudu reuneuh deui bae naon urusanna kut jeung reuneuh ulah boga patekan dan kut bakal mere reuneuh sarua jeung mitnah kut eta teteh nu nyieun reuneuh mah lain kut nu diburi imah tah nu dina jero kolor kut nu eta timpuk habak adinya. Akidah hade-hadekeun ari masyarakat mah ari santri mah alhamdulillah akidahna kuat amin. Aya deui tah mah asal tas magrib teh tas magrib bu euy
Tas maghrib aya simut asup ka jero imah kateper be kumaha ngomongna bapak kolot naon picu simut bapak kolot di mana cek simut ya diraha kawin jeung bokolot dia eta simut bapak kolot ongko ditewak simutna terus baheula mah dibeuleum teh kana lampu totok soalnya mah dia maneh leutik kana geus beda alam parepet dibelum juburnanya terus diomongan simut dia lamun mau panyakit tadi itu ka jauh lamun mau milik balik deui dia ka dieu eta simut teh lamun bisa ngomong cek simut dodok aing sanajan aing mau milik aing kapok ka dieu deui dibur aing digarang gitu eta kan akidah rada mencong-mencong makana urang kudu daek ngai makana bersyukur lamun di hiji lembur loba pasantren loba kiai alhamdulillah samemeh nabi lahir bu eta kota Mekah jangan dikira subur makmur seperti sekarang samemeh nabi lahir jangan dikira kota Mekah eta indah barokah doang ayeuna samemeh nabi lahir eta kota Mekah gersang tandus lamun ceuk basa urang nama leuweung kolot ieu dilalah lah sekitar Kanjeng Nabi lahir alhamdulillah kota Mekah ngadadak jadi berkah alhamdulillah dilalah ka urang kabehan lamun lembur aya kiaian lamun lembur aya ustadan lamun lembur aya santrian insyaallah eta lembur barokah amin ya robbal eta santri anu ngondang rahmat Allah makana aya katerangan lataskun fi baldatin laisa fiha alimun yuftika an amri dinika ulah wawanianan cicing di hiji lembur anu eueuh kiaian bisi urang eueuh nu magahan dina urusan agama lamun teu aya nu magahan dina urusan agama lakana nasukal bahaim manusia doang satu hewan naudzu billah syukur aya kia syukur aya san ulah sok hewa ka kia ulah sok hewa ka san hewa tante ka kiai resep naon ieu resep nitah meureunnya hewa tante ka santri sumpah ieu pan rada meragukan ya pan kula pesantren kula teh di pinggir sawah mahnya eta asal usim nyawah kula beak bicara kanan baik kuno boga sawah teh dasar mah santri mah komo-komo keur salahna keur bener nage disalahkeun bae bener teh neng bener teh ya eta usim nyawah kula beak bicara kanan baik kuno boga sawah ustaz bentik-bentik curug nama bejakeun tah ka budak santri tah ulah sok mere ngising di sawah bae kitu oh tomai do aing kadinya namanya nyamana sawah keur dioyosan isingan pan ku budaknya mana sagede baterai ayeuna pan kecowok banyak cek ulah dari manyeun diomongeun bae di sidang dikumpulkeun ku kula santri dak cek ulah sok ngising di sawah pan pintu WC loba di pondok kunaon dari yang ngising di sawah baik ngomongna semriwing cenah aya nu ngacung saurang hampura ka kula mah tilok ngising di sawah ngisi kena galangna doang ampun santri mah ngalawan baenya moal eleh ngalawan ieu mah pan kula sok magahan korita ka santri cek kula napas hayang panjang dari mah suara hayang bagus ngararoko bae eta padu mah ngaroko bae di leuweung di kebon kadang-kadang di WC bari ngabulak-bulak ngaroko bari video callan we jeung baturna di mana dia modal bener dia kepercaya mah di tempat munah mangnya buka puasa bari ngising bari ngaroko eta nikmat santri pangunah-munah nya eta WC ngebul
kiai lewat aya we saya ngebul moal salah ieu santri keur ngarokok digedor ku kiai we karena dia miceun ka ngarokok teu inteu ka eta we sana ngebul ieu mah taina haneup keneh ka ulasah. Jadi maaf kami ke kiai na tuh kudu sabar boga santri mah bener teh neng kudu lamun hayang boga santri kiai nu loba santrina berarti tingkat kesabaranana sudah teruji, tingkat kedermawanana sudah teruji. Ulah pel lawang dapur 24 jam ulah sok dikuncian, santri masuk kawat darurat jam 2 puting gogorowokan kaji menta uya jeung naon mang jeung kejona endah hartamanya kudu sabar insya lanjut yuk lamun hayang boga anak jadi kiai kudu resep ka kiai, lamun hayang boga anak jadi santri kudu resep ka santri. Sanajan anak terjadi kiai incu bakal aya nu jadi kiai amin. Sanajan incu teu aya nu jadi kiai buyut nu jadi kiai kadituna turunanana bakal aya nu jadi kiai lamun urang mahabah resep ka kiai amin ya robbal. Rek nanya ya ka ibu-ibu, Bu, euy. Boga anak. Boga terus nu di Arab di anak ibu teh naon? Hah? Kiriman. Duit cenah saha duit eta. Aya nu ngomong kieu Ustad pangaruh ari boga anak mah aya nu mere duit mun gajihan, mun mere teh. Jaloloba nama anak gajian ge mere duit 100.000. Ngasuhin cuma mokolotna sampai encok cangkengna. Diberi 100.000 atuh mending kena jadi pembantu 3 jutanya. Laju pan budak kiwari mau ngomong na bahasa Indonesia bae atuh mau kolot na kawalahan ngalayananana cek mau kolot na teh Freddy batu baterai namanya kamu jangan lulumpatan aja nanti kamu jatuh kaki kamu bunas gitu. Sabulan ngampleng ngasuh incu diupahan 100.000 tuh lamun ngomong-ngomong ngarepkeun duit pamere anak eueuh bohong aya dinu ngomong kieu pangaruh Ustad ari boga anak mah bisa dialat tanagana bohong nu bisa dialat tanagana anak santri doang bener apa bener boga anak 5 guru karyawan polisi preman santri anu sok bisa alat tanagana nu mana eta santri doang guru mah leuleus leungeunna tadekeun mah pas galang bener tah mah geus nasib urang meureunnya maaf eueuh bohong di alat tanagana komo zaman ayeuna mah nitah ka anak hese mah urang mah baheula ku kolot di polototan doang sieun ceng ngalasuluh deregdeg ngalasuluh ceng meuli sambeleun deregdeg meuli sambeleun ayeuna mah SMA cek bapana ceng beulikeun rokok todek nembalan kalah nyalahan motor bae ceng beulikeun rokok ceng beulikeun rokok kabur cek bapana nyaho kieu mah dicekek ti orok wae komo lamun kumaha mah geus teu mempan cek mana teh ceng bantuan bapak dia ngunjal gabah di sawah kumacek anakna bari ngagitar ngajawabna marera rerang teu daekeun terus nu di Arab di anak eta naon dengekeun ye ternyata nu di Arab tinu jadi anak eta ketika anak sholat indung bapana muka bagian ganjaran alhamdulillah ketika anak maca Quran indung bapana kabagian ganjaran maca Al-Quran hebat apa henteu alhamdulillah untung jasa lamun anak marisa maca Quran syukur tahfidz Quran amin lamun anak tahfidz Quran dengekeun ku emak engke jaga di poe akhirat
eta emak bakal dipakaian mahkota tina cahaya kudu jadi anak emak. Terus emak ku malaikat dititah milih rek asup lawang mana bae asup ka surga gara-gara boga anak tahfidz Al-Qur'an. Amin ya robbal. Mudah-mudahan di dieu jadi hafidhah Quran anu maslahat manfaat dunia akhirat. Amin. Bukan hanya sekedar jadi hafidhah tapi bisa mengamalkan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah the way of life religion in the Muslim. Wih colongo belum terpercaya teh ya. Atuh kudu bisa bahasa Inggris nyawa-nyawa kana open. Nyawa kana open. Oleh kuna naon bisi ka Jakarta asup ka Ramayana aya bacaan dina lawangna open. Aduh ke kakak teteh tadekeun asup. Ke lawang asup ieu pangrasa di lembur mah ieu open parang di manggang kue. Oh ieu open gede amat ieu bapak kolot open gitunya. Dan nungguan batur bae heula. Geus kitu aya urang bule asup mah. Plus menang 5 menit kurang negro nu kaluar. Tuh kan cek aya tutung lah. Eta gara-gara tuh bisa bahasa Inggris. Silahkan belajar bahasa apapun karena bahasa adalah kunci ilmu. Bener teneng. Silahkan belajar bahasa naon bae supaya kurang terhindar dari tipu daya maranehna. Bener ya. Bahasa Arab komo, tapi maaf ya, lamun sapoe saputing henteu ngomong Inggris teu matak dosa teu naon mah. Tapi lamun sapoe saputing henteu ngomong Arab dosa dos eta kan salat ngomong Arab teh. Jasa gede takbiratul ihram harus bilugotil Arabiyah. Harus pakai bahasa Arab, temenang diganti ku bahasa masing-masing. Mata kerame di masjidna, cek urang Sunda Allah anu agung, cek urang Batawi Allah maha besar, cek urang Jawa Allah gede temen, cek urang Padang Allah nan gadang, datang orang Madura Allah gede banget tak iya. Rame, jadi harus bilugotil Arabiyah. Allahu Akbar. Ngangkat leungeunna nu hade bejakeun ka salakina. Euy bu ieu kan ngangkat leungeun loba nu sadaekna. Aya nu kagigir bae Allahu Akbar beletrak kana tarang batur pan. Cincin cerda jengkol pan nya. Untung nu belah dina urang Cimande bisa kelid ribut lah. Delok ngaji sih. Aya nu ngangkat leungeun kaluhur bae Allah. Cipula ka eta ngangkat leungeun luhur amat dina salat kumaha jawabna? Gandeng Ustaz, aing mah teu deuk puji ujian jeung pangeranna. Gitu amat lah. Nu hade ngangkat leungeun ge diikuti pelajaran Kiai Fathul Qorib Sabina Insya. Komo di perumahan mama salat anu ngajekam lah kieu. Kayaknya sholat ngajegang siling tincak teh mang jeung pada bakurna ngajegang siling tincak anu jamatna sagede sareng tawon urang mah sedang ngandapun dada lureun mujal mah enak badi dieu mang ieu sia teh ada siling tincak ditanya ku eta kunaon sholat siling tincak bari ngajegang kieu cenah ustad nu mantap siling tincak supaya ulah aya tempat kosong bisi-bisi ku setan. Atuh cekula lamun setan teu bisa jalan di bolon setan. Ngaji lah. Urang kudu ngaji. Rugi anak lamun teu bisa ngaji. Pan kadituna urang di mana geus maot, hayang dikiriman hayang dikiriman yas, hayang dijarahan. Bener teh mah? Yakin ari santri mah pasti jararah ka indungna lamun geus maot. Tapi nyacakan lamun lain santri buat moal jarah aya bejarah rek hajat doa bisi kawalak beureunya duaan tajarah adik kakak ari kuburan mah gimana kitu nyawa di dieu baheula mah ye pan ieu mah pidato di mejanya
Oh, mantap budak. Tadi urang balik ni urang nanyakeun ka mamang nah, "Mang, ari kuburan mah di mana?" Nya hoja pangarasa aing baheula di Tangerang pake tangkal garenuk. Goreng tangkal garenukna dipindahkeun ku budak Amon kana pager. Baju naon pager di jarahan mah. Gara-gara anak teu bisa ngaji. Nauzubillahi min. Ari geus masandengkeun anak mah teh urusan jadi kiai mah lain urusan urang. Bener apa bener? Urang mah geus gugur kewajiban masandengkeun anak. Rek jadi ustad deudeuh, rek jadi kiai deudeuh, urusan Allah tama. Pokokna mah urang mah saperak 2 perak anu dipake ngamodalan anak masantren bakal jadi tiket asup ka surga. Amin ya robbal alamin. Engke mah teh ternyata nu bakal nulungan urang teh eta saperak 2 perak anu dipake ngamodalan masantren. Amin. Jadi mah 2 tingkat moal kabawa teu mobil mewah, moal kabawa jangankan di akhirat, di dunia bae ge eta mobil geus teu daek nganterkeun teteh. Contoh yo, teteh boga mobil Fortuner lah gitu. Geus Fortuner belang. Teteh muriang dibawa ke rumah sakit. Paeh di rumah sakit. Eta anu nganterkeun mayit teteh di rumah sakit ka imah teteh Fortuner teteh apa ambulan rumah sakit? Ambulan Fortuner nangis tedek nganterkeun. Padahal menang 4 tahun hese capek ngaridit. Bener teu mah? Imahna mewah, kamar mandina mewah lah, make betap. Apa teh betap? Peranti guyang teh mah. Pakai showernya boga shower. Oh kicipna ge teh boga lah nya. Kamar mandina mewah, teteh maot. Pertanyaan anak teteh di pandianana di mana? Di kamar mandi mewah teteh apa di buri mah deket kandang kotor? Di buri mah. Pakaian di dunia kene geus teu daek maturan. Bener apa bener? Ya, turutan nu dipake pibututun turutan. Aduh lah mah saya diajak bisnis nama mah. Nu dipake pibututun barang. Nu didahar pibaun. Nu diinum pihang seureun. Angin anu diamalkeun. Geus neng mah ujungna bage pibututun kitu banyak. Nu dipake geus kitu geus negara beres lah ya. Nu dipake nu didahar nu diinum kencang kana angseur mah angin anu diamalkeun sakali deui nu dipake nu didahar nu diinum angin anu diamalkeun. Ieu baju bakal butut moal, imah anyar bakal butut moal, butut dohiriah nama. Tapi kulantaran imahna dipake ngaji, dipake sholat, dipake pengajian, eta hakikatna imah bakal abadi, bakal jadi saksi ke jaga di akhirat. Amin. Motor dohiriah nama pibututun, tapi kulantaran motorna dipake ngaji kadieu kaditu pake nganterkeun anak ka pasantren, dohiriah nama eta motor butut tapi hakikatna bakal jadi saksi jaga di akhirat. Amin. Nu didahar pibaun dohiriah nama dong dah ku teteh lah ku bapak kue lah eta dohiriah nama pibutuh pibaun ja najan ngeunah dina sumut doang. Bener teh mak daging oncom beda dina sumut doang, isuk-isuk mah keluar kabeh ge bau. Tapi kulantaran eta kadaharan ayana di pangajian di majlis muludan dohiriah nama eta kadaharan pibaun tapi hakikatna bakal jadi saksi ke jaga di akhirat. Ieu cai ieu
inanya dohirya nama piang seureun teh tapi kulantaran ayana di pangajian ieu cai bakal abadi bakal jadi saksi ke jaga di akhirat amin ya robbal ulangi nu dipake nu didahar nu diinum angin anu diamalkeun berikut saperak dua perak anu dipake ngamodalan anak masantren alhamdulillah bahkan salaki anu kasab usaha naon bae kasabna sanajan hina di pandangan tatangga di pandangan manusia nu penting halal akan bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu tetesan keringat kesang bapak usaha dohiriah nama kesang tapi hakikatna bakal ngarontokkeun dosa-dosa urang ulah sok pelit ka anak ulah sok pelit ka air sok pelit ka anak euy penyakit pelit mah penyakit gede najan gagah ge pinter ngaji ari pelit mah pelit bae pelit kata tatangga nyiram ge kaji minta jamu eta be nu murah tanu murah saking pelitna ka anak pelit atuh aya kieu anak dibere jajan 1000 perak atuh panyiksa anak eta mah cenah woi calong bae ieu lebih seru daripada bobogoe api yo hedenge wayah kieu kan hari gini masih dibere duit 1000 perak ku kolot pelit eta kolotnya batur mah 5.000 jajan SD SMP 15.000 SMA 25.000 ieu mah SD 1000 perak pan kabel-kabel anak jengkel lah aing mending paeh begitunya bunuh diri jengkel aing kolot sugi aing jajan 1000 bae ditelek duit 1000 jago hayang paeh teu paeh cen kalau makai singkeun jadi 10.000 geus dongeng bohong ieu mah daekeun beulana bebeknya ka bapana pak tadi duit di bapak 1000 ditaleg ku kula jadi 10.000 nu bener ceng bener pak ieu taleg 10.000 nya juga jadi 100.000 tuh nu pelit mah otakna bisnis bae diwawalkeun 10.000 engke lamun ngising ulah jajauhan cengnya lamun ngising di bae ulah kaleuweung jam 11 ngising can pak jam 2 mules pak bener ngising ceng bener lain tai da luang man aya bacaan maaf anda belum beruntun pelit jasanya ka anak pelit ka pamajikan pelit ka awak sorangan ge pelit bah nu pelit mah atuh boga duit mah tuh jajan lah healing hiburan ka pantai ka restoran ieu mah duit loba lauk nu geus teu dibeli ku batur dibeli ku manehna dahar ge jeung goreng tempe beungal poe sang wadah geus diseupankeun deui datang ka 3 poe panu gijian eta mah ieu ujung nama pae ka jalema paena ge garing awakna guras teh leungeuna pelit jasa pamajikanana neangkeun ustad jeung pangulu ustad pangulu ka imah kula rek naon teh salaki kula pae waduh si pelit teh nya doang dendam eta pangulunya barang datang pangulu ka imah si pelit bener mayitna ngacumba mak cek pangulu teh waduh tat ieu mah pagawean berat ieu berat kumaha lu deuleup leungeunna ngacumba pan kudu dilempengkeun ku urang kudu dileuleuskeun kudu dijampean lah sarakah ieu mah hirup pelit payah nyusahkeun urangnya geus eta mah teu jampean-jampean mah ku pangulu ku dendam nu reundingna disidakapkeun rakatak beletok dicekelan ku leungeun kenca leungeun katuhun nyekel dayung pohoan leungeun kenca nyokot sabun kauculkeun leungeunna sedengkeun heuras keneh leungeunna ka tanang jebret benang piling pipi pangulu sampai burung pipi pangulu cek pangulu teh dia goblok dia hirup pelit dia paena piling aing dia udah ayo golok cek ustad dia sabar cicing tan urusan anjing si pelit dia mah waduh lupa diajak gelut dah geus merendah ku jengkel geus kitu mah dipandian digancangkeun bae gerak gerak lah capek kan pelit ge si mah
laju dibungkus dia pan make samaknya biasanya karena launnya tamat teh saking dendam nak kasih pelit bernya kuat ditincak baik gitu terus lah berasupkan karena jero pasaran cek pamajikan si pelit Ustad pamulu hari misteres mah geura dahar ka dieu yo muncit embe kulana muncit embe karena si pelit na geus paeh orang mamayit mah di masjid sorangan bae ka undung aturan geus kitu aya nu edan asup ka jero masjid cek nu edan teh si pelit pae nu edan ge nyahoon cek viral jasa eta pelitna kuno edan dikeluarkeun mayit si pelit dipindahkeun kana luhur bedug nu edan asup kana jero pasaran jam 11 nyalakeun horeng mah nu disalatkeun mah nu edan mayit si pelit mah dina luhur bedug nu ngurusan digotong ka kuburan wahidu la ilaha illallah la ilaha illallah cek badan teh ngeunaheun horeng si pelit mah ngurusan dina luhur bedug pan meureun eta ka kuburan jalanna lu jauh nanjak turun la ilaha illallah pas kalabah turun teh ngomong di jero pasaran turun kadenge ku pangulu tat pangdenge ngomong tat cek ustad teh pilah dulu nu paeh ngomong salah denge mulut oh kitunya ayo lanjut tah la ilaha illallah pas nanjak ngomong deui ka nanjak kadenge ku kabehan oh lu ngomong lu coba orang supaya ulah penasaran lu coba cagap lu huluna lu dicagap ku pangulu huluna ngegel kak eta pangulu tambah marah goblok dia tadi dipandian ngek nampilin aing ieu digotong kalah ngegel aing dibandingkeun acak-acakan muhahehe bermedan ari dongeng nama una kitab eta mah ceng ngan dalil nama aya al bakhilu bahidun min rahmatillah jalama pelit mah jauh tina rahmat Allah buktina unu nyalakeun ka al bakhilu ba'idun minanas jalama pelit mah jauh ti tatangga ge hewan kanu pelit mah bener teh mah hewa ka tatangga pelit aya pelit aya koret neng beda eta ari koret mah adina pel aya kakana pelit gitu aya koret aya pelit koret mah lebih parah daripada pelit inya ari pelit mah kieu boga rokok di kantongan bae ngarokok sorangan bae teu deuk nawaran ka batur pelit eta mah ari koret mah kos kumaha boga rokok na kantongna ari ngarokok mah nyokotan rokok batur bae lebih parah tah mah al bakhilu qaribun minanar jalama pelit deukeut kana seuneu narak ulah sopel saperak dua perak anu pake modal anak masantren insyaallah bakal jadi tiket asup ka surga amin ya robbal lanjut ya jadi akhirna pada akhir kemudian anak anu bakal maslahat manfaat nulungan ka urang sanajan teu di dunia tapi yakin di akhirat bakal nulungan sanajan anak terjadi ustad tetep bae teteh geus ditulungan karena teteh geus gugur kewajiban ngamodalan anak masantren amin ya robbal bu makana lewat peringatan maulid nabi ieu intina kan evaluasi akhlak sedangkan akhlak rek boga akhlak kumaha ari teu mondok mah bener wa kana sallallahu alaihi wasallam sajidal haya'i wat tawadu wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya nu kahiji teh Kanjeng Nabi eta gede ka isin ayeuna setelah maulid Nabi yakin ari santri manggeus boga sifat isin tapi di luaran anu lain santri ya Allah geus eueuh ka isin aurat acak-acakan bener teh neng ieu ngajaga aurat ulah di pasantren doangnya di imah ge di mana engke geus boga anake tetep jaga aurat imsa ieu mah keur parawan mah bunyi rapi
barang geus kawin be boga anak hiji nyusuan anak di mana bae bener teman ulah di pasantren doang jaga aurat ayeuna jelema geus eueuh ka isin Kanjeng Nabi ge nya nyingkap yeuna jubahna katiup angin katempo bitisna eta ngadadak Kanjeng Nabi bareureum geuneuh mah wajahna saking isina bitisna katempo teteh makan lain bitisna dong katemponya pingpingna gacak-gacakan tapi eueuh ka isi ayeuna ka isi geus mulai kurang makana ya supaya urang ujungna tuh supaya menang syafaat jeung barokah mun hayang barokah ilmu urang kudu ngagedekeun ka isin insya baheula makan ka kiai isin karena aya kiai dehem doang lompatan nama masyarakat ka kiai ka isin kadang-kadang ka kiai pinjem korek sakalian jeung rokona waduh ka isin ilmu satangtung pangarti satinggi langit lamun eueuh isin eueuh takdim ka kiai khawatir bakal moal manfaat barokah ilmuna naudzubillahi min teangan neng kasenangan hate guru lamun guru keluar di majlis sendalna balikeun lap lamun guru keluar di imah sendalna teangan balikeun kitu imah sendal kiai main jajal bae mah dibawa kawan ngomongna ngalap barokah cenah teangan kasenangan hate guru insya tanamkeun rasa kaisin watawadu tanamkeun rasa tawadu rendah diri ulah pare di sawah mah pare di sawah anu bener eta nu semakin boga ilmu lain semakin dangah lain semakin sombong justru semakin boga ilmu teh semakin ngeluh bener apa bener ya lamun ngacung bae mah apa naudzubillahi min man tawado arafa'ahullah wa man takabbaro wado'ahullah mun urang rendah diri bakal diangkat derajat ku Gusti Allah lamun urang sombong bakal direndahkeun ku Gusti Allah naudzubillahi min ya lamun kabeh kanasibkeun jadi kiai amin amin mah lamun kanasibkeun jadi kiai sanajan terkenal mamang alabatan kiai mamang tapi tetap tak mah moal bisa ngaluhuran hulu bener apa bener tetap tak moal aya urang bisa sagede kieu karena aya guru kumat ya kumat sok dina dong gede kumat ya aya nyanyi doang moal kumat ya mah euy kumat ya laula kumat ya nyata bisa anak man anak doang nu apa eta pada artinya man anak saha aing lamun eueuh guru mah ieu naonan bener apa bener ya sanajan guru geus maot ge tetep guru mah doang akar di jero taneuh anu transfer nutrisi makanan kana daun kana buah kana kembang eta lewat akar kurang bisa sagede kieu berkat guru insya ulah sombong semakin urang tawadu bakal diangkat derajat ku Gusti Allah berarti lamun hayang barokah hiji urang kudu mawas diri boga kaisin anu kadua urang kudu tawadu rendah diri ieu aya terakhir aya cerita kieu ketika Allah ngomong ka Nabi Ibrahim saah anjeun saha cek Nabi Ibrahim anak Khalilullah nanya deui ka Nabi Musa ari anjeun saha dijawab ku Nabi Musa anak Kalimullah nanya deui ka Nabi Isa ari anjeun saha cek Nabi Isa anak Ruhullah tapi ketika nanya ka Kangjeng Nabi Muhammad ari anjeun saha kumaha jawab Kanjeng Nabi dengan rendah dirina dengan tawaduna ngomongna kieu anal yatim lah ulama anak yatim rendah diri ternyata anu jadi imamul mursalin
pimpinan para rasul, junjunan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geus intina mun hayang syafaat ngaji degetan para kiai sugan dibeungkeutkeun jeung para kiai karena aya kalimat kun ma'allahi pailam takun ma'allahi kun ma'aman ma'allah. Lamun urang kudu deukeut jeung Allah, lamun teu bisa deukeut jeung Allah, deuketan jalma nu deukeut jeung Allah. Naon hartina urang teu boga paket, kudu naon sih ngahotspot neng nya? Naon cenah? WiFi ngahotspot karana urang can rumah sacan deukeut jeung Allah, deuketan jalma nu deukeut jeung Allah. Mudah-mudahan urang disapaatan, amin. Mun hayang barokah teangan ridho guru, senang hate guru, jeung ulah sombong. Sakitulah cacaan anu kapihatur, mudah-mudahan aya hikmah jeung manfaatna. Melalui peringatan Maulid Nabi, doakeun ya mudah-mudahan pasantren tambah berkah. Guru urang dipasihan sehat walafiat, santri dipasihan ilmu manfaat, maslahat dunia akhirat. Amin ya robbal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, Abah, Jalal, Ali, Kapanggung, Rumudi, Iklimah, Julpah, Sadi, Ropi, enggak Kapanggung enggak, ya, foto, enggak mana, Abah, Umi, mana Ali, Jalal. Rumudi Iklimah. Mangga, lihat. Neng, masih aja Umi nanya. Rumudina. Abah, jalan. Ji, iya Ji, be. Nah. Oh, dia nama. Dia cara kalai. Saya nengah. Nyongkan kenang-kenangan kisah Ani Menawi. Ia menjadi tali silaturahmi orang sarang orang Bandung Bobokok ya. Apa boleh dia? Mana teh nah? Ropi mana Ropi? Ayo balik dia li. Nah, sok. Di dos mangga. Nah, mohon dos. Dia dicanakan gaji. Mohon dia dicanakan. Mas ini piring aja makan dulu. Ada sekali tak? Langsung di ganti MC. Pembagian hadiah.